eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, annasu niyamun faidamatu intabahu, manusia teh sarare lamun paeh nyararing. Ari sarare teh sabagian tina maknana nyaeta teu areling ka Allah. Kumaha we ente lamun keur sare eling teu ka Allah. Teu eling. Jadi jalma anu teu eling ka Allah mah eta teh ibarat jalma anu sare. Contona tukang ngebon ningali montok cabe resep ku montokna, mun tangkana marontok mah buahna oge moal teu leubet. Lamun buahna leubet hasilna oge moal teu loba. Mangkaning ayeuna harga cabe teh keur mahal. Pamanehna bunga sabab cek elinganana bakal menang duit loba. Jadi elingna teh kana duit. Ari ka Allah mah anu ngamontokeunana teu eling. Tukang nyadap kawung nyadap kalapa unggal poe ngasaan gula. Manehna resep kana amisna gula. Ari ka Allah mah kanu ngamiskeun gula teu eling. Tukang manuk unggal poe ngadenge sorak manuk, manehna resep ku sorakna. Ari ka Allah mah anu nyieun sorak teu eling. Tukang dagang sumanget kana dagang sabab aya untung tina dagang. Untungnya bisa dipake nyimponan kahayang. Jadi resepna kana untungna, elingna kana kahayang. Ari ka Allah mah anu nguntungkeunana teu eling. Jalma-jalma anu saperti kitu teh eta teh teu beda jeung jalma-jalma anu sarare. Ente oge lamun sarua kawas kitu majang berarti ente teh keur hees. Ari ngaran-ngaran jalma hees, jalma hees mah ceulina torek, panona lolong, bibirna pireu. Cek bawahanana Gusti Allah dina Quran, sumun bukmun umyun pahum layar jiun. Nu torek, nu pireu, jeung nu lolong moal bisa balik ka Allah. Kitu. Matak mun hayang bisa balik ka Allah, ente kudu jadi jalma anu nyaring, ulah jadi jalma anu sare. Cek tadi faidamatu intabahu, manusia teh nyaringna teh lamun geus paeh. Lamun dihartian ku harti maknawi, hartina ente teh kudu paeh heula, kakara bakal nyaring. Paehna paeh maknawi. Sabagian tina paeh maknawi aya 4 rupa. Kahiji mautun ahmar. Ai mautun ahmar nyaeta paeh anu rupana beureum. Ari paeh anu rupana beureum nyaeta paeh tina kahayang jeung karesep nafsu. Ari kahayang jeung karesep nafsu nyaeta kana sorak, kana rupa, kana rasa. Lamun ngadenge sorak manuk alus,
nu maot ahmar mah lain hayang manuk nu alus sorakna, tapi hayang usul tepi ka Allah anu nyieun manuk jeung ngaluskeun kana sora manuk. Lain resep kana sora manuk anu alus, tapi resep ka Allah anu nyieun manuk jeung sorana anu alus. Lamun ningali rupa cabe anu beureum, lain hayang cabe anu beureum, lain resep ka cabe anu beureum, tapi hayang jeung resep ka Allah anu nyieun cabe jeung anu ngabureumkeun kana cabe. Lamun nyasaan kana gula amis, lain hayang gula ku pedah amis, lain resep kana amisna gula, tapi hayang jeung resep ka Allah anu gula jeung anu ngamiskeun kana gula. Ta eta jama anu maot ahmar. Artina ari jama anu maot ahmar mah tina ngadengi sora eling jeung tepi ka Allah, tina ningali rupa eling jeung tepi ka Allah, tina ngasaan rasa eling jeung tepi ka Allah. Tah jama anu pae saperti kitu disebut jama anu nyaring, lain jama anu sare. Ai jama anu sare mah teu eling ka Allah sabab kahalangan ku resep kana sora, resep kana rupa, resep kana rasa. Ayeuna tingali diri ente teh sare atawa nyaring. Anu sare mah teu lempang jang, anu teu lempang mah moal nepi, da anu nepi mah anu lempang. Nyaeta lempang tina rupa nepi ka Allah, lempang tina sora nepi ka Allah, lempang tina rasa nepi ka Allah kitu. Ta eta teh mautun ahmar, nyaeta paeh anu rupana beureum. Kadua mautun abyad. Ari mautun abyad nyaeta paeh anu rupana bodas. Ari paeh anu rupana bodas nyaeta paeh tina kahayang jeung karasep nafsu dina bab dahareun jeung inuman anu ngeunah-ngeunah. Carana teh nyaeta ku puasa. Lamun teu kuat puasa minimal ngorangan dahar jeung minum jeung ngalemitkeun tuntutan dina soal dahar jeung minum. Misalna anu tadina dahar ente sapoe 3 kali ku ente dikurangan jadi 2 kali. Anu tadina loba tuntutanna kudu aya daging, kudu aya sayur, kudu aya sambal, kudu aya lalap, kudu aya kerupuk jeung sajabana. Ayeuna mah teu nanyakeun pementa nu eueuh, eta we nu aya di dahar dinikmati disyukuri. Jeung daharna oge tara nepi ka bunga. Apa bunga? Aya bunga teh kembung di tengah. Nyata baos loba teuing dahar. Kudu loba dahar ngajang asa cukup jang kakuatan keur gawe keur ibadah. Ceuk kasaurang Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam 3 huap cukup keur negakeun tulang tonggong. Artina keur muatan awak mah ku 3 huap teh cukup. Matak anu keur suluk mah dahar jeung minum ge diatur. Saurna jeung buka puasana cukup ku sangu 3 huap, minum 3 regot. Ta eta teh ngaranna paeh abyad. Artina jalma lamun geus paeh abyad moal kasengsem, moal karingkus ku urusan dahar jeung minum.
sabab loba jalma teu eling ka Allah, teu berangkat ibadah ka Allah, teu usul ka Allah sabab awakna karingkus ku urusan dahar jeung minum. Anak kudu paeh tina urusan dahar jeung minum. Ta sabagian tina barokahna maot abyan awak teh jadi karasa ngeunah, jadi karasa hampang lamun dibawa kana ubudiyah. Dirasa pecakan ke ente wirid dina kaayaan lapar jeung dina kaayaan wareg. Tuluy bandingkeun ku ente jeung wirid dina kaayaan teu lapar teu wareg. Ngeunah keneh mana, hampang keneh mana. Coba aneh ku ending keluar bujaan. Ini apa sorangan untuk apa teh apa sabab ngalaman ulah apa cek jati batur wungkul. Tanu maut abiyabah beuteung mas tabi teu karasa lapar teu karasa wareg. Nu karasa ngan Gusti Allah wungkul. Mata lamun ente teu eling ka Allah, teu karasa Allah sabab elingna kana lapar jeung wareg, sabab nu karasa lapar jeung wareg tak berarti ente teh can paeh abyad kitu. Jadi masih keneh eling kana lapar, eling kana wareg, can eling ka Allah. Kemudian we kekulisikan da eta lapar, untuk lapar butuh bareng deui teh daek cicing gelisah teu bisa menikmati sabab naon, sabab kehalangan ku lapar jeung ku wareg. Nu katilu mautun ahdor. Ari mautun ahdor nyaeta paeh anu rupana hejo. Ari paeh anu rupana hejo nyaeta paeh tina kahayang jeung karasep nafsu dina urusan kagindingan jeung kamewahan papakean. Lamun make baju, make celana, make sarung, make sepatu, make sendal, make jam, make cincin, make HP, make motor, make mobil jeung sajabana, nafsu mah hayangna jeung resepna teh nyaeta make anu ngetren, anu bermerek, anu mahal. Ulahna teh lain makena, tapi hayangna jeung resepna kade salah paham. Hayang jeung resep ente teh ku ente tunggalkeun ka Gusti Allah wungkul. Ari soal papakean teu hayang teresep jeung teu pilih-pilih. Mesin make anu panggindingna ge da lain ku sabab hayang jeung resep, tapi ku sabab ngagungkeun ka Gusti Allah. Kitu jang ari paeh ador mah. Artina hatena teu kapangaruhan ku soal alus gorengna, ku soal murah mahalna, ku soal ngetren jeung teu ngetrenna papakean anu dipakena. Artina tara galau ku soal pakaian. Ngan dina mimiti maehanana carana nyaeta make anu berlawanan jeung karep nafsu. Anu can paeh adona biasana hayangna make anu mewah-mewah, tamatak ngahaja makena teh anu sederhana-sederhana, nyaeta dalam rangka maehan karesep jeung kahayang nafsu. Itu ai geus paeh mah bedana engke maka dituna mah rek mewah rek sederhana rasana mah sarua bae sarua ngeunahna. Naon sababna? Sabab nu karasa lain sederhanana lain mewahna, nu karasa teh Allah. Nu karasa sayan Allah geus paeh mah. Naon sababna nu karasa Allah?
sabab sakabeh makhluk teh kaasup papakean kabeh teh kaalohan jang. Ari kaalohan teh artina kaliputi ku Allah sabab jika teranganana Allahu muhitun bikuli syai'in. Ari Allah teh ngaliputi kana segala sesuatu gitu. Nu kaopat mautun aswad. Ari mautun aswad nyaeta paeh anu rupana hidung. Ari paeh anu rupana hidung nyaeta paehna kasangsaraan jeung kanalangsaan anu datang ti makhluk. Contohna saperti nyeri hate ka batur, keheul ka batur, nyawa ka batur, dendam ka batur jeung sajabana. Taeta teh kudu dipaehan. Jama anu bisa maehan eta disebut paeh aswad. Jama lamun geus paeh aswad tara nyeri hate ku pedah dipoyok ku batur, tara bungah ku pedah dipuji ku batur, sabab manehna katungkul ku nyaksi ka Gusti Allah. Lamun angan jama nu moyo ka manehna tadi dinya manehna nyaksi Gusti Allah anu ngabisakeun ka eta jama moyo ka manehna. Matak ngabisakeun eta jama moyo ka manehna di dinya Allah teh boga karep. Namun karep Allah matak ngabisakeun ka eta jama moyo ka kuring. Dibandingan yang jadinya teh oh Gusti Allah rek mere ganjaran ka kuring nyaeta tina ladang ngahampura ka eta jalma. Oh Gusti Allah teh rek naikeun derajat kuring ku jalan dipoyok ku batur. Da kitu misalna jadi dipoyokna nu paeh aswadna bunga we nu aya nyaeta bunga sabab kapanggih karep Allah anu alus dibalik moyokna eta jama ka manehna. Ta kitu ja. Ieu bungana teh bunga ku Allah, lain bunga ku nu moyok, lain bunga ku nu muji. Atak tong nyeri hate ente teh bandungan ku ente lamun aya nu moyok teh. Eta nu moyokan teh memang Gusti Allah. Bandungan ku ente sing nepi ka panggih ku ente alusna karep Allah ka ente dibalik gorengna tekad ucap lampah batur ka ente. Da ente teh umatna Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Da Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam oge kitu jang malah leuwih parah ti ente. Kanjeng Nabi mah lain dipohokan deui. Kanjeng Nabi mah diciduhan, dibaledogan, dipitnah, diboikot, da teh nyeriun hate. Tah eta teh ngaranna paeh aswad jang. Jadi lamun ente hayang jadi jama anu nyari, mangka ente kudu ngalaman 4 kali paeh. Nyaeta paeh beureum, paeh bodas, paeh hijau, paeh hidung gitu. Ta eta teh kaasup kana sabagian tina mujahadatun nafsi. Nyaeta perjuangan jama-jama anu ngambah jalan pikeun wusul tepi ka Allah. Ai mujahadatun nafsi teh merangan hawa nafsu. Jika sawan sabagian ulama manjayana dairuhu bil mujahadah jayanallahu batinahu bil musyahadah. Sahajama anu mapaesan dohirna ku mujahadah mangka Gusti Allah baris mapaesan batin eta jama ku musyahadah gitu. Jadi moal hasil musyahadah tanpa mujahadah. Nah ente sing apa? Tajama-jama anu mujahadah mah batina ku Gusti Allah dipapaesan ku nur kagunganana. Sabagian tina nur kagunganana anu
mapaesan batina jama-jama anu mujahadah teh aya 3 rupa. Aya Nur Intibah, aya Nur Iqbal, aya Nur Wisol. Ari Nur Intibah nyaeta nur anu matak ngagetokeun kana ubudiyah. Ari Nur Iqbal nyaeta nur anu matak nyangharepkeun hate ka Gusti Allah. Jeung ari Nur Wisol nyaeta nur anu matak usul tepi ka Allah.